dia bala tamtama. My friend, my brother, everybody, come here. Come on. Hancurkan semua faktor. Hancurkan semua faktor. Hancurkan semua faktor. Hancurkan semua faktor. Aya naon anu kena dijalankeun dina ieu? Please sit down behind. Antri di belakang. Behind. No. I want him. Paingan si Jabri. Jauh-jauh. Naon anjing? Muni asa didudut jantung aing. Keur ngalamun. Pukul dunungan anu neungeul. Ngadoneungeul aing. Keur ngalamun. Udah maneh nu katempona? Cendeuleu ting. Hancurkan semua faktor. Diterima. Diterima. Tahu cina? Diterima. Diterima. Can panen. Naon Aisyah? Ceuri teh ka mana karep? Can panen insyaallah upami tos ka alam panginten Aisyah kintal mah aya. Sugan kejadian gagal panen wing teh hampura. Kalau doan gagal panen 3 hektar teka ala. Pangna teka ala tidak puguh teh dipelakan tadina. Jeung sawahna geuna sawah batur. paingan itu. Naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar. Tobat budeg geuning sia teh. Paling geuning budak. Sia budeg. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun. Pananggalan tanggapin lagi. Teu nyambung goblok. Bolot sia teh. Sia bolot. Budak Neme di SMA. Kelas 2
oke tos ujian tos hasil nembe pada dikawinkeun teu nyambung hayang ngapuayang anjing teu nyambung goblok tangtuna ge wayang golek si anjing lain nyaritakeun anak sia nu maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun iraha anjing naon sia teh bu itu maneh teu sangka bapak maneh aduh ya anjing bapak aing mah aya keneh liper aduh anjing Goodbye, atuh tong diceungceuri kada geus nasib beureuh. Anjing kalau beuki parah anjing. Kita dibawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang Rama mulihna ka alam marjah teh sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Anjing. Tah kitu amin gitu. Wah, beuki parah anjing. Hariring lain nu kuring haleang lain nu urang hariring nu makawening haleang nu makawenang kuring tinu mahagung paunis patulah muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara akhiri buti kurubuk dicukupan sendiri Kusari rasa nu tungana kulalan Gusti bayaya dibitu tungana kulalan Gusti Karena
Katiawangunan Praktakan ya Denawa samia pada Kang samia merbayaksa sikap pedang tamsir Kadapi ini dan rasa ya dia balat tam-tamat denawa. Ye ge. Syukur geus kararumpu yap karep. Anu kedah dijalankeun dinten ieu naon Gusti? Naon? Kieu Raja Astina teh benu wayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Pandawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Takuha sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tong boro urang anu teu pati wawu dalah para pini sepuh na oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge dicarekan Ngabarerang kan ngaliwat jelema nu teu tua teh dosa dipikageuleuh kageuleuh eta anehna teh pararang ieu tak kitu yo nu matak urang cing apa kana adat sabab Duryodana mah tiba heula itu adat tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah ngupus loyang di manehna mah asa pangbenerna we hirupna teh benar tak kitu ya jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta kurang kudu ditangeuy kudu digeunahkeun hatena jeung ai digeunahkeun mah babari kepan duitna teh turunna teh cara hese ya tak ai anu jadi bibit penyakit di pihak itu teh si Abimanyu digendeng ku bapana jeung ku uwana apa dina gelar perang sinupit hurang ti pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikenca katuhu sirah manuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima dina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu atuh pugu moal aya meunang temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tak ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit Senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan Bola Kidul ka sisi Gawir tadi dinya urang tarung patutunggalan sararea ajak gejelek malah gejelek ngaramek ayeuna waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus pae si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana tiba ka menang pujian tiba ka menang bonus aya HP bonusna kuing nelpon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah bisa ka mahal mana HP jeung motor HP duanana ge mahal da teu kabeuli kuing mah itu jadi duanana mahal da teu boga duit ka Indonesia ngalagu rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing bah di gunung aya kabut naon entong ribut saeutik we pantuna teh eta ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing di dieu ge loba anjing geus di sini ra da teu di Surabaya di loba wayana aya pajira
Ieu tugas teh kudu dijalankeun. Siap sarean. Ya, siap. Siap. Tah kitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna. Ayo ulah aya nu tinggalin. Urang ngajugjug tengah lapangan teka Kurusetra. Ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakedeung deui. Ya. Bios. Nyadi masing saring dimut perang ting kadek kajongjonan teuing salirak kedah di jaring nyaraga kedah di jaga sing dedek kajiwa Pohon deui kenapa deui? Sieun ke pohon deui kaira. Tekawin. Alah ampun. lampah aman daun Haram senig di gitu-gitu. Haram jai pongan teh. Panatik teh bari kaleuwihan. Singah mentetaguniannya. Walau dia bola tam-tama. Ini satu juar pikeun nangtang si Bima jeung si Arjuna. Ajak ka Bulah Kidul. Ulah. masing saring perang
sok kenging musibah sasara mugising aya panyingan mugising aya panyingan Panes si Jana di Medan Jajan Kulem Selatan tanpa Herman payus mun silih elingan pantes mun silih tulungan Cancam maricang tandanya silih ajenana dumasar kamanusan dunungan dumasarakan manusan kayu agung papar wete samian pel godong rempel samia pang-pangesekan mekaring galih pandele si pandan harum si pandan harum banglus lampahipun rencana Kurawa daya kajaba lintang ti kudu ngangejalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat tuh iya Bima Arjuna anu diansam ditangtang cenah nebihan putrana Abimanyu ya tapi ngurangan korban ti pihak Kurawa itu kaayaan parantos papayun-payun antara Pandawa Kurawa di tengah tegak Kurusetra ai ieu nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapalaputra ya Kulang nah aya ku wararaas teuing cu wararaas kumaha ai dek kumaha jadi nah deuleu ieu ujang duka teh teuing ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda sumuhun sepuh kulang nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegak Kurusetra leres karena eunteuing mudah-mudahan cing jadi eunteng ka jalma nu bakal dararatang ucu leres sakur kajadian anu geus kaliwat jadi eunteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi eunteng pikahareupeunana jadi cermin wah kuha sakitu ujang kulang Kakang silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing taeta kulang mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagalei sumuhun siger tengah we hirup mah kitu cu ih atuh kan tenang sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade sumuhun bujeng hingga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seueuh teuing mah pan mata kamarkaan nya cu segala ge ulah kalangkungan gua geus saling hareupan deuleu itu di tengah tegak Kurusetra sumuhun kantu nunggu komando leres eta teh deuleu anu saling hareupan teh dulur jeung baraya ih dasanes nulian uang teh geuning beh ditu nama Adam sahawa sumuhun sageti urang teh ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu buktos kumaha
dina nalika para malaikat protes ka pangeran nganahakeun dina waktos Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi. Para malaikat nganahakeun make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih. Oh gitu teteh bukti geuning cu buktos telepat lah. Maha benar Allah dengan segala firman. Segala firman dapat Nu mata kulah dimangmangan deui oge cu. Ulah cangcaya ulah ngomong. Nyadiri masing cari cing masing emut kiranya ibu Nancy Coba masing emut berapeti Pak Haji Deni Rukada kadek kajong jangan teuing salirana di api baik barurah ini datang pulang nyaraka kedah dijaga anu jirim geranya Pak Haji Sidik na waruga Aki Umar datang pulang supaya dugi kajaga dunungan supaya dugi kajaga empat singo empat kabatur kakuan nota jujur samemehnya kabatur pariksa badan sakujur pariksa badan sakujur Ai Pak Haji Rahmat ayah salah sok jadi tukena no mata kulaga gapah gerenya Pak Alit badanmu ayah hargaan Pak Haji Rahmat mun urang Semar ya Semar ya winangun Semar kuncung dan narulung Siti bentar Kang Puputra ya